Nu jadi hijab teh Kang sabarna mah kana hate urang teh syahwat nafsu. Itu mun geus eueuh syahwat nafsu mah musul ka Allah kan. Di mana syahwat nafsu geus kalah ku akal urang, geus leungit kan. Nafsu mah aya ngan kakuatanna geus eueuh. Tasil ilallah. Matak taroki jeung suluk teh nu ngalobakeun amal anu teu dibarengan ku haddun nafsi. Matak cek tadi di dia boro-boro ku dunya nu aya di alam dunya. Kuno eueuh di alam dunya we ayeuna ulah kapitna mah seperti ku mukasapa. Gara-gara geus bisa ningali ka alam misal, wah hebat aing bunga we di dinya. Nah eta kapitna ngaranna. Mau tulus jadi ahli usul mah kapitna. Da aya ujian teh Allah di masing-masing makom oge. Tajalli ka cek salikin mah tajalli buah amal teh. Ari cek wasilin nepi ka makom ahadiyah. Cek wasilin di mana geus tajalli ka hadrat Allah tapi can tepi kana hadrat ahadiyah, can nepi kana tujuan akhir. Cek wasilin. Di mana geus tepi ka hadrat ahadiyat ka makom ahadiyat, ahadiyat teh maka aya 3 tingkat, mustawan, qoba kausen, aw adna. Aya nu dina makom ahadiyat, dina makom mustawan, aya nu makom qoba kausen, aya dina aw adna. Gitu. Dina makom aw adna aya makom deui majdubin jeung muqarrabin. Matak cek makom akmaliyah mah kan. Jadi buah amal teh istiqomah. Istiqomah teh sampurna kekuatan sir dina tajalli ka Allah, dina tajalli kana nurdat Allah. Sehingga kulantaran sampurna kekuatan tajallina ta'akul ka makhluk tengah halangan tajalli ka Allah tengah halangan ta'akul ka makhluk. Jadi ka makhluk ge sadar tapi tengah halangan tajalli sir kadat Allah. Tak gitu akal. Kamari mah da mapai-mapaina di wetan teh ka Cirebon. Tu nurdati teh nurjati teh nurdatinya cenah. Ya nurdat. Lempangna rohani urang tungtungna di nurdat. Balik deui ka makhluk tadali ngaranna. Tah. Paingan aya nurjati. Itu mah jati mah dati jing. Nurdat dihartikeunna ka dinya cenah paingan ngaranna nurdat. Ieu teh waliullah sabab tajalli kana nurdat Allah. Itu macam jadi ngaran aku mah eko wah anjeungan. Itu penting mah tajalli teh tilu, tajalli apa? Tajalli sifat, tajalli dat. Itu perjalanan tina tajalli sifat teh jauh kene. Rop-rop mustawan qoba kausen aw adna. Kakara nepi ka aw adna eta tajalli dat. Gitu. Matak cek wasilin nepi ka makom ahadiyah. Cek arifin mah nu makom akmaliyah lamun geus nepi kana tajallidat tah eta didinya geus nepi ka muqarrabin eta istiqomah. Nu matak tadi di ditu kun talibal istiqomati wala takun talibal karomah. Teangan ku anjeun istiqomah lain neangan khawariqul adat, ngapung ngapak sancang niup cager, lain neangan eta wiridan. Tapi istiqomah naon makom muqarrabin. Gitu. Matak teh ulah ngamaksud kadinya mukasapa ma'riful ladunia lain tujuan eta khofayal qadar karomatul kauniyah lain tujuan. Tapi mana sir sampurna yakina sehingga tajalli kana nurdat Allah. Jadi kasampurnaan tajalli kana nurdat Allah teh eta disebutna istiqomah. Ari istiqomah teh urang mah mayang ngalogatanana.
Tapi da memang ari geus nepi kana tajalida campurna mah yang amal bukan gitu. Nu bisa istiqomah teh akan sok dilogatan mayang nu mayang amal alus teh anu istiqomah. Hatina geus hasil istiqomah. Mata aya keterangan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah hiji kawarikul adat keanehan aya 1000 alus kene nu hiji istiqomah daripada karomah. Tah gitu kan. Pan loba wiridan hayang niup cager. Sabab bari geus tiup sok loba nu mere duit. Jadi tujuan teh kana mentak teu usul ka Allah da salah tujuan. Itu salah niat. Kunaon? Wiridan bari teu wawu ka Allah, maka salah niat. Mun nyaho Allah mah moal make nuju kalian Allah. Oh nu ngirup salian Allah, oh nu bisa salian Allah. Oh nu kuat salian Allah. Sok. Dan mun urang aya hate condong kalian Allah, aya resep kalian Allah, ciri teh nyaho Allah kan kitu we geus. Nu gampang. Jadi mun urang bungah boga duit, lain duitna nu ngabungahkeun pedah ti Allah nu merena. Bungah ieu teh boga duit, sabab Allah nu merena. Mun ti Abu Jahal mah ku aing meuli arah ieu. Ya Allah mun ti setan meuli arah ieu teh moal. Sok aya kepikiran mun lain duit setan meuli arah. Terus diarah wae sakapung teh ngalamun akang ulah katapakur ngalamun lamun Abu Jahal 1 miliar mere Rasul 1 juta ngarah nu mana tuh tah eta nimang amal mah eta hasilna asarek ngarah nu 1 miliar aing ti Abu Jahal jadi bohong cinta ka Rasul teh kan. Gitu nimang-nimang mau lawak jauh-jauh kan. Mata kan. Cek di dia tadi ulah kapitna pala taksudha teh wala tusgil qalbaka teh kan. Itu ulah kapitna kuno tadi. Ku perkara bangsa manawiyah ge tong kapitna komono yang di dunia di dia. Pada tengah di alam manawiyah ya kan. Jadi alam dunia dibagi 2, alam dunia hisi dohir, alam dunia hisi batin. Alam dunia hisi dohir alam manusia, alam dunia hisi batin alam jin. Tak sejerona teh alam manawiyah, alam malakut. Roh urang di malakut, malaikat di malakut. Itu misal di malakut. Lamun ningali kanu rek kejadian teh, kami misal kan mun kakasih Allah mah. Itu lamun anu teteesan ti waliullah mah muka sapa ngaranna? Ngan lamun aspal tah jika asli tapi palsu ke alam jin itu urang ngalamun masalah yang motor bae teh ngimpi aing malaikat mulhim padahal jin jual wae cek bapa maneh teh motor mobil hayang motor mah atawa jual wae sawah itu waduh aing panggih jeung bapa euy tadi atau panggih jeung malaikat mulhim padahal mah lain. Nya kanu mahjub datang malaikat. Tak cekolot ge ulah suka nu poek loba jurig. Ya eta jurig jin. Hate poek tegal jurig kan. Matak mikir lagi juga jurig. Dah teh na poek. Tak gitu kan. Beda jeung aya nur Allah. Jalma nu geus katarik kanu ta'alluq ka Allah eta ciri geus aya nuran saeutik oge. Hayang ngaji, mun nur Allahan mah hayang ngaji. Paling hayang ngaji ria. Itu tak nanyakeun heula aing mun ngaji kalitihan beungar mah. Eta mah geus moal salah panggiring jin eta ngajina teh lain tina nur Allah teman. Tina nur Allah mah ikhlas. Aing hayang nyaho Allah cik bejana pada suka bahas bab Allah di ditu cenah. Hayang ngupingkeun eta bener. Dengan ilmu keur dipake sarana usul ka Allah. Niatkeun we ka keur akhirat. Begitu.